Kata-kata hari ini, wanita yang benar-benar berkelas, wanita yang enggan merampas. Baledageun. Eueuh nu nyaho nasib jelema kahareupna bakal kumaha. Inti nama ulah sok nyapirakeun batur. Baledageun. Siamah ari hirup loba gaya, tempo kolot aya pangabutuh nyubut teu aya, minimal lamun eudek loba gaya kudu loba oge jeung duitna. Baledageun. Si eta tukangan aing nepikeun ka ngagogoreng aing, ngomongkeun aing na ari panggih di jalan nepikeun ka someahna minta ampun ieu beungeut meuni loba-loba teuing. Ku tak akan menduakan walau kilauan menggoda, kasih dan sayangmu tetap kasih sayangmu. Naon yang ngaganggu? Anggar we tadi beres si komo berewekan. Pae lain sok beranyangu. Kita ngangu yang ngaleui kanto. Paduli goreng patut ge daripada sia geulis tapi ditawar. Baledageun. Dengekeun ku sia nya, sia ka aing neuk nyebutkeun cigah tante-tante, sia ka aing deuk nyebutkeun cigah ibu-ibu, sia deuk nyebutkeun ka aing geus kolot ge yeuh paduli teuing. Aing mah umur kolot tapi jiwa tetep muda ya, seleranya juga yang muda-muda. Eudek sia resep ka aing, deuk sia teresep ka aing, bodoh amat, lain urusan aing. Paribasa sia mah lieur gara-gara Bang Emok, rumah tangga paburantak gara-gara Bang Emok. Dek teu lieur kumaha sia mah Bang Emok aya 7 diinjem kabeh. Tenang atuh babatok teh. Lamun dek sombong minimal loba duit, lain loba gaya, komo loba bacot mah. Tidak menerima balad-balad yang datang di saat aya pangabutuh dan menjauh di saat aing eukeur hirup ripuh. Nah, ari hirup di kampung aing balang sakit toleh we aya nu iri dengki. Mun kitu aing teh gableg pajero, imah gedong, duit loba. Beuh, ieu mah ketimbang aing teh gableg duit oge osok nginjem ka bank keliling masih we aya anu sirik ieu. Komo gas beak token beak mak ieu aing tiba nganyu ka warung gableg bayar teu gableg aing sok nyumput. Unggal panggih ngabalieur, lamun dek sombong micen duit, lain micen beungeut meh kade leubeung harna. Dengekeun nu geulis, teu kudu bangga diantar jemput ku mobil. Yeuh, runtah oge diantar jemputna ku mobil. Paham?